Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azima. Wa atubu ilaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis. Sadaqallahul azim. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, terutama ka para alim ulama anu jembar ku pangabisa, terutami deui ka para kiai anu sugih ku pangarti, oge kasadayana santri-santriwati anu nuju talab ilmi. Insyaallah sadayana dimulyakeun ku Gusti Nu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pangluhung kolbu kajembaran mana, puji anu jadi panghias ati lir ibarat kembang melati, jatining cinta anu sajati, anu jadi bubuka dina ieu ngaji. Mangga urang sanggakeun puji kajat Allah anu Maha Suci, anu parantos ngadegkeun langit sinareng bumi. Puja anu jadi panghias kata lir ibarat kembang campaka, ciri rasa anu ngancik di dada umat manusia. Dina deungeut anu ayeuna urang sanggakeun puja kajat Allah anu Maha Kawasa, anu parantos nyiptakeun alam dunia sinareng eusina. Syukur anu jadi figur kana ieu catur, lir ibarat kembang bungur anu luhur. Mangga urang sanggakeun kajat Allah anu Maha Ghafur, anu parantos masihan nikmat umur. Teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa. Sholawat mi wassalam mudah-mudahan teras dikocor golontorkeun ka manusia panutan urang sadayana, manusia anu paling sampurna akhlakna, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atsba'ut tabi'in, oge ka sadaya umatna, kalabat urang sadayana anu pamudah-mudahan ngengingkeun syafaatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, dina kesempatan anu ayeuna sim kuring bade ngabahas tentang syukur nikmat. Naon margina? Margi di zaman kiwari seueur jalmi anu kirang syukuran kana nikmat Gusti. Sedengkeun dina kahirupan urang sadayana henteu luput dina kanikmatan Gusti. Bahkan setiap pelaku lampah urang sadayana eta teh mangrupakeun pamasihan ti Allah Subhanahu wa taala. Teu kaitung sakumaha seueurna nikmat anu dipaparinkeun ka urang sadayana.
dikawit nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sareng sajabina. Eta teh perkara anu wajib ku urang disyukuran. Tapi kabuktosanana seueur jalmi anu ngaraos teu dipasihan kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tos ngadauh dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Anu hartosna saestuna kami saur Allah. Eta parantos maparina nikmat anu kacida seueurna ka aranjeun sadaya. Maka Allah miwarang dina Al-Qur'an, washkuruli sareng aranjeun kedah syukuran ka kami kana nikmat anu parantos dipaparinkeun ka anjeun. Allah janji dina Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Sajalma anu syukuran kana nikmat, maka Allah bakal nambahan kana eta nikmat. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sajalma anu teu syukuran kana nikmat, maka eta jalma bakal disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dalik. Umar gisa kitu, urang sadayana kedah seueur syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Ngarah nikmat urang sadayana ditambihan ku Allah sareng tebih dina siksaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras kumaha cara syukuran ka Allah? Ayat sababaraha hiji cara syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna nyaeta kahiji zikrul mun'im. Naon ari zikrul mun'im teh? Zikrul mun'im nyaeta emut kanu masihan nikmat. Saha ari nu masihan nikmat teh? Nyaeta Gusti Allah. Kumaha cara emut kana masihan nikmat teh? Nyaeta ku ngucapkeun alhamdulillah. Nu kadua, taatul mun'im. Nyaeta taat kanu mere nikmat. Nyaeta ngalaksanakeun naon-naon perkara anu dipiwarang ku Allah sareng ngantunkeun naon perkara anu dilarang ku Gusti Allah. Anu katilu nyaeta sorpun ni'am. Nyaeta ngagunakeun nikmat anu tos dipasihkeun sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Nu kaopat nyaeta hifdun ni'am. Nyaeta ngajaga kanikmatan anu parantos dipasihkeun ka urang sadayana. Eta panginten cara-cara syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia urang sadayana kalebetkeun jalmi-jalmi anu senantiasa syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Meser cikur kamangnana sakitu panginten anu kapihatur, mugia ageng manfaatna. Hapunten bilih aya basa anu teu kareka, catur anu kirang kaukur, sabab abdi jalmi biasa anu teu luput dina dosa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.